Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sate acana hayu urang panjatkeun puji senarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan ka urang sadayana, sangkan urang sadayana tiasa patepung lawung, patepang rarai, tiasa riung mumpulung dina ieu tempat. Teu hilap sholawat sinareng salam mugi-mugi tiasa terus ngocor ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargina, ka para sahabatna, sarta ka para tabiin tabiatna, mugi-mugi dugi ka urang sadaya salaku umatna anu teras istiqomah di jalana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, hatur nuhun anu parantos maparin waktosna dina danget ieu. Dina danget ieu, sim kuring bade ngajak kasadayana kanggo nyemut-nyemut perkawis pentingna ngagaduhan cita-cita. Ngagaduhan cita-cita teh penting kangge urang, sangkan urang sumanget dina ngajalankeun hirup. Upami urang teu ngagaduhan cita-cita, urang bakal bingung sabab urang teu gaduh tujuan hirup. Janten urang kedah ngagantungkeun cita-cita urang sajang ku langit. Sangkan urang getol dina diajar kanggo ngahontal cita-cita. Hadirin anu dipika hormat, pami sanyana ngahontal cita-cita teh hese, tapi pami ditedunan mah pasti bakal kacumponan. Kan aya paribasa anu ngagambarkeun nyaeta, jika racak ninggang batu, laun-laun jadi lego. Eta ngagambarkeun sakumaha hesena urang ngahontal cita-cita, tapi pami dileukeunnan sakedik-sakedik ti ayeuna, pasti cita-cita eta bakal kacumponan ku urang sadayana. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, di zaman anu modern ieu, urang kedah pinter-pinter ngagunakeun teknologi. Sangkan urang leuwih gampang kanggo ngahontal cita-cita urang sadayana. Sebab teknologi anu modern ieu tos masihan kamudahan ka urang sadayana dina milarian ilmu pangaruh. Sabab ku kitu, urang ulah mangmang kanggo ngagaduhan cita-cita. Urang kedah percanten ka diri nyarira yen urang tiasa ngahontal cita-cita urang. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, mugi mung sakitu anu tiasa kusim kuring dipika hatur, mugi-mugi anu kusim kuring dihaturkeun tiasa jadi manfaat kanggo urang sadayana. Hapunten bila aya kalepatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.